Bedanya seberapa tahun yang lalu? 6. Hah? Duka? Nya sana. Itu tanggal 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Oh nya berarti 6 tahun yang lalu. Pangbatalan puasa. Ye pasal kaopat bade ngajelaskeun anu matak ngabatalkeun kana puasa. Ari anu ngabatalkeun puasa aya 7 rupa. Hiji murtad. Murtad teh seperti tadi anu ngabatalkeun kana sahadasaran teh laku ucap nu murtadna. Tah lamun ngalaksanakeun pamurtadan eta matak batal puasana. 2 head. Lamun keur puasa pek teh head batal puasana. 3 nipas. Keur puasa pek teh nipas batal puasana. 4 ngajuru. Keur puasa ngalahirkeun batal puasana. 5 gelo. Keur puasa pek teh jadi gelo. Ngadadak gelo batal puasana eta teh. Najan gelo na teh sakedeung. 6 sakalor. Batal puasana. Keur puasa sakalor batal puasana. Sakalor penyakit ayan. 7 weureu. Bari ngahaja. Weureu nanya ka-7 nu ngabatalkeun kana puasa teh weureu. Weureu ngahaja sapopoe eta matak ngabatalkeun kana puasa. Pasal kalima batal puasa bulan Ramadan. Batal bulan Ramadan. 4 hukumna Hiji wajib cara haid jeung nifasna. 2 wenang nu lumaku jeung geuringna. 3 bebas hukum cara nu gelo na 4 haram ngahirkeun kana kodo na serta imkan hingga beakeun waktuna. Pasal kalima batal puasa dina bulan Ramadan. Jadi ngabatalkeun puasa dina bulan Ramadan teh kumaha hukumna? Nah benten-benten tergantung situasi dan kondisi. Kartos. Hiji ngabatalkeun puasa Ramadan teh aya anu hukumna wajib. Ieu mah kudu dibatalkeun puasa Ramadan teh. Keur saha? Keur awewe anu head atawa keur awewe anu nipas wayahna batalkeun wajib dibatalkeun teh sanajan teu dahar teu nginum. Entong dituluykeun puasana teh wajib ngabatalkeun. Mun dituluykeun teh kalah ka dosa. Eta doraka anehnya, lain teu aneh. Ngan nya da minage head atawa nipas kewe kodoan wayahna wayamut. Nu kadua ngabatalkeun puasa Ramadan teh aya anu wenang. Jadi wenang teh wajib henteu, sunat henteu. Haram henteu. Keur saha anu boleh-boleh saja ngabatalkeun puasa Ramadan? Nya eta jeung jalma anu lumaku. Jeung jalma anu gering. Maksudna jalma anu lumaku teh naon cing teh pajak? Jalma anu lumaku teh jalma anu init-initan anu angkat-angkatan. Seperti paja berangkat ke Jakarta Pusat. Nya bari inditna ogen disyaratkeun jam 3 kurang samemeh subuh samemeh imsak jam 4 jam 3 inditna teh. Bari jarakna ogen jauh bisa ngosor salat, bisa ngosor salat teh jarak anu salat dohor jeung asar teh bisa dijadikeun 2 rakaat. Lamun eta jarak jauh teh duka pami telepat mah 88 kiloan lebih pami telepat make orang tinggalian deui lah bilih lepat seperti ke Jakarta we
apa aja teh ini ke Jakarta ini teh jam 3 Janari misalnya teh ke bulan Ramadan tah pajak teh mimitina mah puasa puasa pas di tengah perjalanan teh misalkan ti dia ini jam 3 pek teh jam ente pas subuh aya di Garut atau di Tasik kota cek pajak teh puasa puasa we pek teh kayak tangda ieu teh ini tanpa jarak jauh bisa keser salat hek dibatalkeun tah ngabatalkeun eta teh hukumna menang wenang asal jam ini meme subuh tong jam 7 atawa moal puasa kagok menang lamun itna jam 3 mah lamun meme subuh ngeun lamun ini na jam genep teu bisa eta mah kudu puasa eta wayahna sabab geus ngalaman puasa di lemur nah di dieuna namun di batur mah ya hartos teu pajak tos atawa jalma nu gering tah jalma anu gering jeger naon jeger teh jalma gering eta teh bisa ngabatalkeun kana puasa menang teu nanaon da teu damang hese da teu damang kewe geus sager di doan hiji dua tah hukumna ngabatalkeun puasa Ramadan teh meunang nu katilu bebas hukum jadi bebas hukum mah teu wajib teu wenang saha jalma nu gelo tah jalma nu gelo mah teu wajib ngabatalkeun puasa Ramadan teh teu wenang eta mah bebas weh da gelo ieu nu kaopat hukumna ngabatalkeun puasa Ramadan teh haram nya haram pikeun saha pikeun salianti ieu we nu dua ieu normal head henteu nipas henteu gering henteu lumaku henteu eta haram ngabatalkeun puasa Ramadan teh gering henteu kaduga padahal mah maksakeun oge gering ge henteu kalahka dibatalkeun doraka eta mah kudu dikodoan kudu bari kudu nyengker deui nyengker teh najan ngabatalkeun puasa Ramadan jalma anu teu aya udur teh nu eueuh nu dua ieu gering henteu lumaku henteu head henteu nipas henteu gelo henteu deui waras berarti nya dibatalkeun kan doraka nya ngabatalkeunna teh wajib nyengker deui ongkoh eta teh nyengker teh ulah dahar ulang nginum ulang ngalaksanakeun pangbatalan deui wajib qada deui engke wajib qadaan nya kitu deui haram ngabatalkeun puasa anu mana eta puasa teh puasa ngodoan lamun teh mah ku dibatalkeun teh mata kaburu datang bulan Ramadan anu hareup misalnya teh kieu si Julaiha teh gaduh kodoaneun 7 poe dahed pek teh si Julaiha teh kudu ngodoannya kudu ngodoan eta puasa anu 7 poe keur head teh dina bulan Ramadan pek teh si Julaiha teh pajanya ngangke-engke ngodoanana teh torojo beak bulan Ramadan lebaran lah engke deui lah ngodoan teh Sawal kalah bulan hapit lah engke deui we bulan haji engke deui we Muharram Safar Mulud Silih Mulud Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Rebah Sya'ban tah pas bulan Sya'ban kan tos Sya'ban teh bulan Ramadan deui nya diakhirkeun deui di ngodoanana teh saminggu deui ka bulan Sya'ban teh can ngodoan tah eta
wayahna ulah dibatalkeun. Misalkan bulan Sa'ban teh habisna teh 7 poe deui. Tah dina anu 7 poe eta teh wayahna ngodoan. Ulah ngabatalkeun. Atos Terus kumaha lamun dibatalkeun? Tah dibatalkeun we sapoe berarti aya. Berarti puasa teh genep poe nya. Tah anu sapoena deui nuncal kaburu datang bulan Ramadan. Dosa eta teh. Haram hukumna. Padahal mah ti ayeuna keneh ngadoan naon teh? Ngadoan puasa Ramadan anu kamari tinggalin teh. Ulah di akhir-akhir. isi puasa deui. Keburu datang puasa deui. Katos Atas